timbul pertanyaan, ieu lamun Kangjeng Nabi teu aya apa bener Gusti Allah moal nyieun dunya? Pohara amat ieu Kangjeng Nabi hingga dita'allukeun, dikaitkeun nyieun dunya ka Kangjeng Nabi ku pohara amat asa teu harti. Oh eta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laulaka lama khalaqtul aflak. Al-hadis. Langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinaran puji ka Gusti Allah anu maha suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana Kiai Haji Yusuf anu parantos masihan hikmah mauizah. Mudah-mudahan urang doakeun anjeunna dipanjangkeun yuswana, pasihan kakiatan ku Gusti Allah, oge ka para penegak hukum nu kudu dihukum. Lamun teu sesuai jeung hukum, aya polisi di dieu penegak hukum, aya ketua pembangunan masjid nya ge kudu dihukum, termasuk wakil deseret nya ge. Ieu mah loba seredeunnya. Teu diseret di dunia lamun teu akur jeung hukum atuh di akhirat. Tapi ku ayana maulid dia urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun sehingga nu daroraka ge supaya ka surga. Di mana ore? Siapa kahayangna ndul ge doraka kabeh hayang ka surga.
ya Allah tes indul terbuka panitia penyelenggara PHBI nu alhamdulillah kesekian tahunna orang kumpul di dieu ieu jelema loba ka dieu jelema ka ditu jelema ka dieu jelema ieu jelema kabeh lainnya anu dihareup bangunna setengah jelema ya anu di tukang mah ieu mah atuh emang lain jelema ieu mah kadengeuna doang jelema ge tinggal aya buntutan doang nya tadi silakeun ngarokok bae anak gua Haji Masuri sarablem kabeh oh nggak salah sih ulah sok kasinggung atuh biasa bae kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah malam ieu urang kumpul di dieu dina motif anu sarua ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mandar urang kabehan jaga di akhirat dihijikeun digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kula ngadua unggal muludan ngundang kiai kula menang ngadua hungkul ya aya waktu datang ke jam 12 seperempat berarti seperempat jam kemari di Haji Afif 20 menit ya setengah ya seperempat kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah sekali deui urang sadayana kempel di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman nu sakumaha tadi harapan urang di aku umatna nu asli tur digiringkeun ka sorga sebab Kanjeng lah pembuka kunci surga sebab Kanjeng lah nu ku Gusti di alam pangalemna laulaka lamma khalaqatul aflaq mun teu aya anjeun Muhammad dikira-kirakeun teu aya anjeun Muhammad kula moal nyieun cakrawala moal aya Haji Rusdi moal aya Haji Fendi moal Haji Masuri ya aya ge kos eueuh bae moal aya ya langit bumi moal aya hebat amat da Kangjeng atuh moal pati-pati diucapkeun kitu ku Gusti lamun henteu istimewa Kangjeng Kangjeng mah kaistimewaanana nu puguh ka sorga titah ka salorga anu ka neraka ulah waka cek Kangjeng ieu kaistimewaanana kitu ulah waka keheulanan tunggu maksudnya supaya ka sorga kabeh eta kan istimewa ngaranna lamun aya polisi kos kitu di urang mantep prit anda surat gak ada Pak SIM gak ada Pak kenapa nggak pakai helm gak punya Pak masa motor punya helm gak punya itulah kegoblogan saya Pak eta kan tangkepeun eta nu sabener nama biasana lamun eueuh surat eueuh SIM eueuh helm sabaraha duit hah 500 gope kan polisi udah neko aja nggak usah tilang dah yang penting ada uang rokok aja berapa 1 juta dah
gedean eta. Guys, balik guys, dihampura guys. Sorga kata. Ayo bapak ibu sinu ketut. Iya sok isingkeun sia mah. Ya Allah, ya Rabbi urang ayakeun bae eueuh ya. Masya Allah. Ieu muludan ieu mah ieu. Masya. Polisi lagi aya. Aduh Gusti Allah tah. Kangjeng Nabi beda jeung polisi. Polisi mah salah eueuh hampura. Kangjeng Nabi nunda ka neraka. Supaya ke surga. Masya Allah. Laulaka lama khalaqtu. Istimewa. Bangga orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cacak kamu Kangjeng Nabi henteu model kitu. Haji Masuri tiheula ka neraka. Kedua Haji Rusdi. Tilu KM na Haji Fendi KM. Atuh naon deuleueunana dina ibadah. Mengkeluk model kitu. Tapi Kangjeng Nabi nanya saya ya Haji Masuri coba surat-suratnya kadi kukuna bareng didele eceng bareng melulu aduh cek malaikat waduh sia emang ieu naon gegedena ya nama sok muter bae tukang wudu tukang naon deui disebutan coba ku sia aing mah teu pati nyaho sebenarnya sia tah mantak nyaho atuh sarwana meureun. Tapi cak Kangjeng Nabi ai mistina mah ye ka neraka tapi lantaran nyana cinta masjid sanajan tilok salat tapi nyana kan ngabangun moal barisaeun salat lamun nyana henteu jadi panitia. Atuh nya salat sanajan nyana mah jarang sebenarnya sih salat mah. Geus antepkeun ulah waka di ka neraka keun ulah waka. Diamankan heula bangga jasa urang Kangjeng ujung-ujung mah ka surga ieu saya Dulgani si kunci dia aya oh ieu mah loba jasa mah kasalahanna loba geus teu kahitung lah nya mah atuh teu kahitung Masya Allah terutama nyandung ieu kurang adil nya ieu tapi cak Kangjeng Nabi kela sebabnya ngabaturna jeung Haji Hamid atuh bari sunjandung ulah ka di neraka bangga urang deuk disalametkeun aya ieu saya ieu polisi saya Mas Habi polisi Mas Habi lain urang saya di Kori nya sebenarnya kan Kori tingkat RT nya wah ieu mah loba jasa kasalahan polisi mah namun dibandingkeun jeung kebeneranana hampir kebeneranana hiji kasalahanna 9 atuh kan neraka jasa tapi kulantaran nyana wau jeung panitia masjid nyana rada diamankeun nama bangga polisi ge boga nabi kos Kangjeng Nabi boga nabi na model kitu ya Allah hatta kafir ulah nu mukmin kafir ge kafir lamun nyana di dunia na menghargai ka Kangjeng Nabi beda jeung nu munafik mah ibarat kasalahan sajadah nu munafik mah ibarat kasalahan ieu non karpet jadi lamun enduk disusuh teh hese kudu gebrik heula kudu kulobaan tapi kafir mah bari manehanana menghargai ka Kangjeng Nabi kana neraka ulah pajar ka surga ngan nyana rada tiisan tibatan munafik berkat penghargaan ka Kangjeng Nabi bejakeun ka Ahud Ahud tah partner Rusdi partner ngahutang jana lamun menghargai ka Kangjeng Nabi ya ka neraka gitu kan rada tiis Masya Allah ku menghargai ka Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi ku pohara amat asa teu harti
Oh eta mah sebuah penghargaan, sebuah pengagung, tidak kuluhurna derajat supaya orang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh deuk naon ngait-ngaitkeun ka dieu Gusti Allah mah teu ngan penghargaan anu luar biasa supaya umatna cinta. Ieu urang diuk di dieu tengah peuting kieu ieu teh lamun lain cinta aja moal atuh moal. Ieu beb modal cinta mantap ieu kuari urang mun mararat sorga sebenarnya. Amin. Ya. Sebuah cinta mah kieu ye, penghargaan jeung sebuah cinta nu patali jeung laulaka. Pernah aya nu lahir di hiji kampung jauh ka kota seorang lalaki eta orang kampung Kasep mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Kasep teh aneh. Ieu orang kampung Kasep deuleu ka dieu ya Allah. Atuh ieu ge Kasep dibandingkeun jeung Lili Solehar mah. Kasep di tatanggana deui aya nu lahir awewe beak geus teh geulis. Kan lamun nyebutkeun geulis biasa bae. Itu awewe geulis apa teu? Geulis tah mah rada. Tapi lamun kieu itu awewe geulis make baheul. Atuh Haji Basuri datang ka biak mobil. Atuh nanaonan eta mah nya. Budak bobogohan beak mobil segala rupa mimiti balik kaca eueuh tanya ku pemajikan kemana kacana mantog pakadang dijual gak bobogohan mah kos gitu tak menang saminggu deui eueuh deui sen tanya ku Wati cek Wati teh ieu ka mana senna wah nabrak lah antep pana mah dijual bobogohan mah kos gitu menang ka 3 kali setir lah eueuh bobogohan belum tadi masurinya bebe akan bobogohan mending mun geulis mah jangan teu geulis ai geulis ona bebe akan ge geus lah urang bebas ieu mah teu geulis bebe akan ya Allah tah sih normal tah henteu nya tah aya 2 manusia lahir terus gede sageusar rada gede datang ke balegnya silih kiceu nu Kasep jeung nu geulis terjadilah hubungan bilateral. Hubungan antara 2 rumah ieu mah tapi lain 2 negara. Waduh. Ya, ana uhibbuk, I love you. Masya Allah. Dicek awena, oh my darling. Lu pikun deh biasa nih. Tak terjadilah bobogohan. Ya Allah, ya Rabbi, meujeuhna nu Kasep jeung nu geulis bobogohan teh. Atuh, ini ideal deh. Ya Haji Bahrim mah bobogohan ka Bogor kali itu mah lulu ja can orang bae nu nyana bogo urang resep tuh mejeun aja banget lagi yang banget perang ieu da babaturan gula sakola aja henteu naik Dul Gani babaturan di sakola eta loba gaya jasa loba gayanya nama main bola jadi kiper asup melulu sial Dul Gani panjang umurnya tapi nyana eta itu nggak bengkel bebe akan pakai nyandung naonan nggak bengkel geus maju beak kabeh jadi Cilongok si kunon kararieu nasibnya geus kajeun asal hari rukba ibadah ku masalah geus kula asal ngalieu ke tukang Dul Gani aya ke salat tapi kula eueuh tilok salat cak cenah cak urang Cilongok tapi mun kula ka luar negeri gitu dah kan teh Jumaah Dul Gani ge milu teh Jumaah
kunaon kos kitu teh si budaknya. Guys, bobogohan masya Allah, atuh ngaran-ngaran bobogohan bogoh beneran. Asana meureunanan eta teu kapanggih sapoe ge, rasa rindu teh luar biasa. Atuh kan bahasa da ge pohara jasa. Wajahmu. Ketika aku memandang wajahmu, terasa sejuk hatiku. Masya Allah. Jika engkau ada di terik matahari, adem perasaan. Budak ngaleuwihan payung. Tis. Eta kan ngaranna bogoh beneran eta. Jih. Atuh jana boncengan, aju naik ka tanjakan koroncong. Atuh caka bogohna teh kula tuh ulah. Tidak ada komusnya, harus turun. Wagahnya teh apa? Eta kan aya energi berarti kan. Cinta teh kos kitu. Cinta teh kos kitu tah. Mawa giat bae. Mantap. Haji Rusdi mah keur zaman sakola minggu ge sakola. Batur perjalanan sakola bae. Sebab di dituna aya. Atuh geus pokona mah kos kitu bae kurikul adat. Mas kos kitu nya minggu sakola penting, sakola penting. Bebeja ka bapana almarhum Haji Sura. Deuk ka mana sih di sakola kan penting. Lah itu cek daripada emang aya guruna aya. Bloon, emang batur gula bloon kabeh. Yang penting sekolah. Nah, ya cinta mah kos kitu teh cinta mah. Ya Allah. Pohara. Jalinan cinta terjadi geus 2 tahun. Masya Allah, luar biasa. Seakan-akan dunia milik kita berdua. Pohara tak cinta. Tapi nasib perekonomian calon suami kudu pindah. Sebabnya anak hirup teh tadina ngan sakadar miara hayam. Ngaranna di kampung miara hayam kayak asal nurunkeun digerokeun ka bogohna terus ditampak ku ka bogohna. Masya Allah indah jasa sakadar hayam belah dieuna meuli domba diangon ku duaan eta bobogohan ngangon embe pohara kan kampung mah situ kampung mah indah jasa tapi eta deuk diomongkeun ku kumaha ge teu bisa sebab cinta nu nalianana cinta kabelah dieuna perekonomianana rada muncul jadi nyana kudu ngembangkeun perekonomian meuli tanah sebab kuari endek nyieun tempat jang sapi berikut jang pemotonganana ngaranna naon jang pemotongan ngaranna naon ngomong tuh siap bodoh amat pada dipotong sapi naon ini gue sih dibawa ke jagal deh jagal jadi ya dekiun paranti sapi tempatnya terus jagalna ngan kudu rada deket ke kota jadi nyana kudu ninggalkeun kampung sebab jang ngaluhurkeun ngamajukeun perekonomian kira-kira bangsa 50 km jauh lah di Deka Serang masalah caka bogona demi kelanjutan hidup kita akhirnya nyana meuli tanah deket pakotaan cek urang memerenanan di lawang kota permukaan kota akhirnya meuli terus tempat jagalna. Masya Allah akhirnya sapi munding didinya loba nyana merenung keur ieu mah aing susah sakadar hayam jeung domba tapi jeung kabogo iraha hayang kapanggih bisa kapanggih kuari perekonomian maju tapi aing hayang kapanggih hese jasa sebab kudu balik 50 kilo mangkaning zaman baheula can aya telepon can aya HP kudu lempang. Masya Allah cakna ieu baheula mah baheula keur susah bisa kapanggih jeung kabogo
unggal hayang tapi ayeuna hayang kapanggih teh kebo deui mu di dieu sapi deui nya kieu we naon hartina aing hirup ya cekena perekonomian aing maju kebo bisa mencit sapoe 10 sapi gitu keneh majulah nyana tetapi jeung kabogoh sabulan sakali ge teu kapanggih rindu nu luar biasa ketika rindu paling nyana nyekelan susu kebo beres sih budaknya rasa rindu nanti dibikin ke sapi paling sapi diusapan kunyana kayak kunyana ditangkep tolol tuh coba ya untuk melampiaskan rasa rindu ceknya paling bisa ke kebo ya hese kan gos kita aduh kunaon jadi kieu aing ceknya kajian gua kumaha ge aing dek balik bae kebo sapi dek dijualan gua aing sebab aing rasa rindu teu cumpon ya kebo puluhan sapi puluhan perekonomian kuari maju luar biasa tapi kan rasa rindu teu cumpon hese kan rindu mah teu bisa hes malam tak dapat tidur gering merenya siang tak dapat makan terus di penyanyi kos kitu nyanyi nanya nyana ai ka imah kula we kieu we tah pajar kula teh nyaho meureun nyanyi nyana ku kana didengekeun we nyanyi ya Allah ya Rabbi budak sangawi oge nyanyina teh jauh hitam asana kabogona hideung ga cenah kabade ku aing lah aduh eta asal datang mereka imah ye bapajar kula eueuh meureun nyanyi eta deui bae jeung eta teh surga yang engkau janjikan abegian eta berarti budak frustasi kajian kumaha ge atuh nyanyi eta kayak kula datang sugan teh kiai jadian boba aing kita tadi ngadengekeun emang babaturan kula unu lempeng seperti nah iya nyana akhirnya dijual sapina dijual mundingna berikut jagal-jagalna balik aing cek nyana waduh teu bisa sabulan sakali 2 bulan sakali ge teu kapanggih jeung kabogoh jual kabeh balik nyana ka kampung Masya Allah naon hartina dunia cek nyana beuh naon hartina kakayaan cek nyana beuh andai tidak ada kamu dunia ini hampa laulaka lemah khalaqtul aflak dunia hampa cek manehanana tetapi ketika aku memandang wajahmu tidak makan 1 hari 1 malam kenyang Masya Allah tak cinta tak kos gitu tak cinta walaupun aku tidak makan memandang wajahmu waduh luar biasa yang aku paling tidak tahan bibirmu siapa serius tasnya upah merenya aduh mantap kurang Cilongok loba anu jualan jadi bawa ke Karawang eta bibirna dihandapna hunungan teh eta lah gadis Karawang yes andai tidak ada kamu andai aku tidak mencintaimu maka hampalah dunia ini dengan cintaku kepadamu yang sejati dunia tidak ada setai kuku akan kuperjuangkan kemanapun gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang dalam akan kuseberangi iya juga Oma Irama tuh tah cinta tah eta bahasana kos gitu demimu dan demimu sarua laulaka lama khalaqtul aflak itu bahasa sanjungan ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi gelehkeun sagala-galana kita cinta urang ka Kangjeng Nabi sebab bahasa Gusti Allah na ge kos kitu dengan bahasa Gusti Allah anu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi nita cinta urang geus teu kudu hese capek langsung cinta urang mah ka Kangjeng Nabi kadeuleu ku kula aja beungeut nage beungeut sholawat kabeh ieu atuh heran kadeuleu cerah lamun sering maca sholawat kan kadeuleu cerah deuleu ka Haji Pendi rumek
jarang berarti ngaca sholawat aja nama jarang tapi ben iman teh kadina heran Masya Allah ini Haji Bahri beuh pohara jasa betul ya wajah perang-perang ge seringan kira baca sholawat sebab Kangjeng Nabi nu bakal nu nyekel kunci surga na urang ngawauhan ka Kangjeng Nabi tengah zamanan urang ka Kangjeng Nabi 14 abad anu silam teu bae da urang dilahirkeun ku Gusti Allah saat ieu ayana saat ieu tapi henteu eleh urang jeung zaman baheula Abu Jahal nyaksian Kangjeng Nabi teu iman urang jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi jauh masana jauh segala-galana tapi urang iman ka Kangjeng Nabi mulia jasa jelema nu mencintai Kangjeng Nabi sebab bahasa Kangjeng Nabi aku selalu berada di setiap manusia yang selalu mengingatku itu bahasa Kangjeng Nabi bahasa Arabna mau lebih jangan going lah aya bisa ke Inggris aja Inggris ya Allah ya Rabb nah etalah urang maca sholawat Kangjeng Nabi ngomong kaulah bareng jeung sok maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kangjeng Nabi na aya entah ulah lalagaan maca sholawat ulah lalagaan maca sholawat aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae ge hayang naon bae insyaallah asal teu meunang direkam teu meunang ditulis ti ditu ti guruna kuduna asal diomongkeun katalar teu meunang direkam tapi lamun direkam teu jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sama direkam kan bahaya direkam mah teu meunang anu tungtungna anta bihajati teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat alaihil wujuh wa khasyat alaihil qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati satik ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu pas diucapkeun hafal misalnya ya aya awewe gelis ditanya ku urang dina tanya ngaca nyentuh gana hate belum tahu dia tasbih gua muter lo je cak Haji Bahri tapi awas lo isuk tanya deui ku aing sia tanya deui neng dari mana ngaca Haji Bahri beuki ciut bae bacaan sholawatnya 70 hiji macam setik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala ailil wujuh khasyat an qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin antu sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi sama kudu langsung disebutna musyafahah ti ditu nanti guru eta sholawat bisa hebat kos gitu lain sembarang bahkan lamun urang keur boga kesulitan tadi kula geus ngobrol di jero iman ketingkeun 3 kali katana sambat Kangjeng Nabi ujian tadi aja pendek bisa pakai merah hutang tetep bisa lain deh hutang mah lain deh urusanana jual imah hutang mah sholawat canda sholawat ampuh eta ge sangat ampuh geus di tajribah teh dicoba sababaraha kali beuh pohara ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu hafal langsung ijazah sekali dibaca hafal karak manjur potongan banget kieu ieu mah potongan mah wah 40 kali ge nyaho hafalnya henteu di Mekah kula mere doa ka Haji Pendi saminggu can apa saminggu itu dibulak balik Allahumma ngeboga murid gigi teh otakna saminggu can apa dek balik di Mekah kajian lah badan sakit di berena emang ngajinya itu masalah guys ngaku bae badan bodoh kudu ngaku maksudna bicarang ibadah tuh kudu nemah bae ka narakana ngan boga Kangjeng Nabi na bageus saya dipendek coba buku nak oplosan karung lo Pak
Ya Allah, nipu loba, ngabohong loba. Isi budak hirup. Mun teu ngabohong teh nya nama atel. Ya karim, ya masyaallah. Ya kudu neraka tapi cak anjeunna ke. Ulah sebab kanjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim. Tah, lamun cara tadi dua sejoli anu bobogohan nu geulis jeung nu kasep tadi berleningan ngajualan hartana demi rasa cinta rindu anu menggebu-gebu. Nah urang cinta ka Kangjeng Nabi geus datang ka mana? Lamun tadi naon hartina dunia tanpa melihat wajahmu, urang ge kudu kitu naon hartina dunia tanpa melihat Kangjeng Nabi. Ukur lamun tadi sakadar bobogohan jang sakadar di dunia, tapi cinta ka Kangjeng Nabi bakal terus ke akhirat. Urang cinta ka Kangjeng Nabi aman nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Urang cinta ka Kangjeng Nabi dosa-dosa urang loba dihampura, sekalipun polisi teh terbanyak dosa kedua hakim, katilu kiai bagian katilu loba dosa sarua bae. Entek Haji Bahri asal ti heula kana rakananya. Sebab jalan ke kiai keneh ngan kiai terkutuknya na. Tapi di akhirat cek anjeun neraka. Loba nu diamankeun ku Kangjeng Nabi. Bahagia urang sebab Kangjeng Nabi boga akhlak lain sakadar di dunia tapi di akhirat. Wa innaka la'ala khuluqin. Deketan Kangjeng Nabi, cintakeun ka Kangjeng Nabi, mantepkeun keyakinan ka Kangjeng Nabi. Ulah aya di jero hate makhluk selain Kangjeng Nabi, jeung ulah aya nanaon di jero hate kecuali Allah. Masya Allah di akhirat urang sanajan loba salah nanaon aya Kangjeng Nabi. Ketika urang ditimbang amal Kangjeng Nabi na didinya tak cicing besi berat ka katuhu amal bagus jelas Kangjeng Nabi seri. Ketika berat ka kenca heula cak Kangjeng Nabi ulah main di neraka-nerakakeun bae. Nikmat urang boga Kangjeng Nabi anu ku urang diyakini jeung diimani nu namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leuwih Rusdi atuh leuwih bangga sakieu bae ya ieu malam naon ieu? Malam Senin. Salah satu malam Rebo di mana? Hah? Ojek sakit lembur mana sih? lembur siapa yang gitu? Aku? Masya Allah. Nah ke bakal diteruskan bahasa wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemari urang nyaritakeun bangunan surga jeung neraka, kemudian urang kuari boga surga jeung neraka kudu hijrahkeun diri urang ka Allah, hijrahkeun diri urang ka Kangjeng Nabi, hijrahkeun tina maksiat kana taat, berpedoman kana wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab tadi laulaka lama khalaqtul aflaq. Nah urang lanjut ke malam Rebo. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberi sehat, mudah-mudahan orang diberi cinta ka Kangjeng Nabi ngeluihan sakumaha cinta nu tadi garilisnya dilis jeung sugi sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.